Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari. Palawargi sadayana, hayu urang nyuk curug galur anu kapungkur neang mangsa anu kaliwat gesan ngamumule budaya Sunda ngalangkungan ieu pedaran dongeng Sunda anu tos teu bireg deui kanggo barudak bihari sareng sepuh kiwari. Dongeng teh tatali paranti pikeun ngahibur urang lembur, ngabagjakeun urang desa, sasiereun sabeunyereun sok aya manfaatna pikeun neuleuman eusining kahirupan ngalangkungan carita dongeng. Malah mandar urang kageuing ku pepeling gesan ngomean lakuning perlampah, beh dituna generasi nonoman kiwari tiasa terang ngeunaan kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan, sangkan ulah nepikeun kapoekan, poekeun obor, teu apal jati diri ki Sunda nyaeta karuhun urang sadayana. Dina wangkid ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Gumilar bagian anu ka-12 karya Bapak E. Sukandar. Ieu mangrupikeun karya lawas nyaeta tahun 1860-an. Bukuna dicetak ku Pustaka Jaya nya palawargi. Simkuring daya kajabi ngangkat ieu dongeng Gumilar teh kanggo landong katineung mangsa kapungkur nalika simkuring masih keneh SD antawis tahun 80-85an anu didongengkeun ku kersana Mang Barna harita teh. Kumargi rasa katineung eta simkuring ngangkat di ieu dongeng Gumilar sakaligus simkuring ziarah ka makam kersana almarhum Mang Barna di Bayong Bong Garut oge silaturahmi ka kulawargina. Atuh mugia kersana almarhum Mang Barna oge pangarangna Bapak E. Sukandar sing ditampi iman Islamna, dicaangkeun alam kuburna nya, dihapunten segala dosana, ditempatkeun di iliin nyaeta taman-taman surga. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kumaha salajengna ieu lalakon Gumilar ulah kamana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sataacana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe bangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Kanggo anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa ngahibur janten rencang aktivitas palawargi sadayana nunuju di bumina bari masakna nya, bari ngajahitna upami di tempat konveksi, nunuju di perjalananana, bari nyupiran, pokona mahkum kadulur-dulur nu aya di lembur, baraya nu aya di kota, oge di pangumbaraanana, ya simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Ulah hilap di like, di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana, sareng di share dibagikeun atuh mugia wasilah palawargi anu kersa nge-share ieu link dongeng Sunda di zaman kiwari tiasa nanjeur deui nya, share linkna palawargi supados teu nyangkolong ting kana waktos. Hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Gumilar bagian anu ka-12. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung geus dijadikeun jalan kacai ka Tanjung Pura teh teu sirikna saban poe asmita kukuli bekan di dinya. Sok sanajan dilakukeunana teh bari nyamur anu maksudna pikeun maluruh Mang Dekong pikeun menta anakna nyaeta Gumilar. Teu hese neangan lemburna mah lantaran basa dituturkeun tia teh kapan Mang Dekong nyebutkeun yen manehna teh sekeseler Tanjung Pura ngan ngaranjeng perenahna imahna maluput tacan kanyahoan ieu nu ngajadikeun kacida sulitna pikeun asmita. Maluruh teh cukup kunerangkeun adeg pangadegna mangkaning deui dina maluruhna teh susulumputan da puguh manehna teh sasat keur buron
Malah salila manehna ngayakeun panalung ti Kaan teh cicingna di saung tempat ngarengna Bareto. Sedengkeun imahna mah culwe ditinggalkeun atuh kabatur salemburna teu pisan nembongan, ari lain kaunan mah sok datang da bubuhan butuh kudahareun. Sakali mangsa manehna meunang katerangan ti Mang Uhro. Mang Uhro teh anu pimpinan Doger Singkayo palawarginya, anu mana anak Mang Dekong Nyi Asmi ngiringan dina eta Doger Singkayo teh ning. Sakali mangsa manehna meunang katerangan ti Mang Uhro anu boga sangkaan ieu nu keur neangan Mang Dekong teh pasti musuhna. Atuh pokoe dicaritakeun yen Mang Dekong teh geus pindah ka Cigasti leles katut budakna. Waktu Asmita nanyakeun di saha-sahana cicingna Mang Dekong teh anapok deui dicaritakeun di Kiparta minantuna. Tapi barang tamat Mang Uhro nerangkeun Mang Dekong anu ceuk pikirna tadi mangan ukur pikeun ngalejokeun. Tapi barang ras Mang Uhro inget yen eta teh salah. Kumaha lamun seug aya kajadian anu teu dipiharep ka Kiparta katut Nyi Asmi jeung anakna. Sabab sanyana mah Mang Dekong keur aya di padepokanana di puncak Gunung Talaga Bodas. Kukituna atuh Mang Uhro kacidahan deuleuleunana asa boga dosa make mereka terangan kitu. Hatena hayang buru-buru ngabejaan ka Mang Dekong, tapi di mana tempat padepokanana Mang Uhro sama sakali teu nyahoeun. Meunang beja kitu Asmita teu loba mikir deui. Tina bawaning ku geus ngarasa sono kanu jadi anak, belenyeng bae harita keneh oge ka Cigasti leles Garut. Mitra kaum dangu, ayeuna urang caritakeun mangsal hapi keun we nya lami oge ambeh malapah gedang. Mangsal hapi sanggeusna ngajorag imah juragan Barja. Waktu manehna mangpret lantaran gagal malespati ka juragan Barja, teu terus balik ka Cicapar lantaran boga rasa sieun disusul tepus. Sapeuting eta mah manehna kukuli wedan di kebon batur, malah sarena oge di saung nu jauh ka ditu ka dieu. Isukna rebun-rebun keneh manehna geus mudun deui, tapi teu boga tujuan inditna teh ieu mah asal kaluar we ti daerah eta lantaran sieun kapanggih kudu ngabeledik. Datang ka Nangkapait masih keneh isuk, terus bae ka Cihuni. Na atuh kabeneran pisan, ari gok teh manehna papanggih jeung batur sapagurona baheula mangsa keur diajar main po di Cianjur. Atuh terus bae dibawa ka imahna di Dungus Cili. Bari ngobrol nemungkeun di kasonona dumeh ulas-ulas taun papisah ayeuna tepung deui, estuning sagala dicaritakeun. Sajabana ngadongengkeun lalampahanana sewang-sewangan, oge nataan batur-batur sapagurona, di antarana nyaeta Padarga anu ayeuna jadi punduh di Cigasti. Baheula mah pada ngalantrah jadi pangarit di hiji paguron main po di Cianjur. Tidinya terus ke ujung kulon, tah didinya papisahna antara Mangsal Hapi jeung Padarga. Atuh Mangsal Hapi mah ngasakeun ulin pamonyetna, ari Padarga mah ngasakeun ulin Cimandebuhun anu saterusna kebat ka Karawang tembus Bangblas ka Cirebon. Sarta ti harita antara ieu dua batur sapaguron teh tacan tarepung deui. Kabeneran atuh keun engke kukuring di anjangan atunya, ceuk Mangsal Hapi bari seuri. Ras manehna inget ka budak lalaki jangjana anu harita mere cai oge cinggirna buntung sabuku. Pabebeurang Mangsal Hapi pamitan balik, tapi sanyana manehna terus ngagedig ka Cigasti rek nepungan Padarga anu geus jadi punduh di dinya. Pamiarsa sadayana, Asmita anu harita oge indit ka Cigasti rek neangan Mang Dekong di imah minantuna nyaeta Kiparta. Sakumaha ceuk katerangan ti Mang Uhro, datangna teh kira pukul 10 peuting.
Sanggeus tatanya ka urang dinya nuka beneran aya di luar, barang rek pupuntenan ka imah Kiparta, kabeneranana teh imah Kiparta keur kaasupan maling anu ti sore keneh geus campego ngadagoan nu boga imah sare tibra. Dumeh beurangna Kiparta tas ngajual bako ka Garut sababar halaksa. Beletak cemped panto ka tengah imah disungkal ku bedog, brai panto muka, juringkang. Tapi untung teh Kiparta kaburu nyaring sarta langsung ngagorowok, "Bangsat! Bangsat! Bangsat!" Waktu si bangsat nuduaan ngejat keluar, barang diudag ku Kiparta bari ngabar bedogna kabeneran. Di lawang panto nu dibuka teh ku Kiparta geus manco Asmita anu rek nyemah, malah geus calang apisan rek nyebut punten harita teh. Asmita rada ngergog dumeh bieu ti jero imah aya nu ngagorowok nyebut bangsat-bangsatan. Marukana namah ka manehna we. Tapi arek mundur deui kaburu brai panto dibuka ku Kiparta bari dihembat ku bedogna. Uguh we Asmita ngaranyu greuwaseun sarta sakilat manehna luncat bari ngagero. Lain bangsat kuring mah lain, cek Asmita bari taki-taki dumeh Kiparta geus ngamangkeun deui bedogna. "Bangsat sia, we yaki rek ngabadog imah aing, kumayu sia," cek Kiparta bari hiu kolebat. Bedogna rek meulah beungeut Asmita nu katempona rewok jeung codet dina pipina. Lain rek ka bangsat kuring mah rek nanyakeun budak. Walon Asmita bari mundur. Kiparta sakedapan mah ngaregog dumeh ieu jalma natanyakeun budak, sedeng tadi nu diudag di jero imah sidik bangsat. Tapi lantaran curiga, Kiparta tetep nganggap bangsat ka Asmita sarta pok bae. "Rek naon sia mantok ka dieu peuting-peuting ari rek lain rek ka badog mah. Kumayu sia make api-api rek nanyakeun budak sagala." Bari seak narajang deui. Asmita anu harita kapaksa kudu ngabela diri bisi kabeunangan rikat luncat bari depok. Barang lol bedogna Kiparta rek meulah hulu. Sakila tajong pamonyet Asmita geus ngajekuk kana palebasi ku Kiparta. Najan teu parna lantaran Asmita teu boga niat rek jahat, tapi teu burung we Kiparta gagal ngadekna sarta bedogna meceleng ngagoloprak kana golodog. Kiparta anu kacida nafsuna dumeh asa dihina ku bangsat cek pikirna mah geuwat narajang deui make gerakan cimande. Tapi dina narajangna teh kalang kabut lantaran nafsuna nguwung amarah mudal teu kawadahan. Atuh Asmita kaseret tadi nama rek ngejat ngelehan maneh ngan teu kaburu. Sabab beureup Kiparta geus nyayang manten kana careham. Nyel bae Asmita bijil nafsu. Nah asana teh kuteung teuingeun arek nyemah kalah dibangsatkeun pisan jeung memang kaayanana bahaya. Asmita nu harita ngajareg jeg deui ngarengkog bari meupeuh kulawit lep gerewel jadi leungeun Asmita nu kacerek ku Kiparta sarta dicentok satakerna bari disampakeun tuur rek ngabeset beuteungna. Tapi Asmita nu memang geus asak digemleng ku mangsal hapi nu jadi bapana rikat luncat bari nejeh tuur Kiparta. Tapi orok kaya Kiparta oge lain bantrak-bantrakeun nyaho kana pibalayeun lamun ditagenkeun tuurna bakal ngabeletok potong gentak manehna ngalesotkeun leungeun Asmita. Asmita teh eleh rikat sakiceup geus narik sukuna bre sirah Kiparta temong semutungkul teu anta parah deui hiu puhu ceulina dibabu ku teunggelan kepang. Kiparta ngagilek bari nyodok kana iga Asmita ngan leuir teuing jebrot beheungna dipeupeuh. Tapi Asmita oge teu buru ngajengkang lantaran iga burungna asa potong disodok. Anu akhirna duanana bra-bru ngajaloprak ngan bae Asmita mah teu pati parna sarta masih keneh bisa ngawasa dirina. Nyi Asmi nu harita norojol bari meunang dangdan make pangsi singset barang datang mireung salakina ngajoprak. Sakilat ngalayang bari nyabetkeun tajong sapu jagat wedalan Tanjung Pura nu kaitung matak bahaya. Asmita nu harita keur pepelengkingan ngagentak ngaborengkal pasang kuda-kuda Depok dina pasangan pamonyet
ngadago datang natajong Nyi Asmi. Tapi memang Nyi Asmi oge geus asak wara, sakedet geus ngarti kana gerak tipu musuhna. Bari narik sukuna manehna ngajejek melenting ka gigir nyingkahan gerakan Asmita. Sangka urang Cigasti bikangna oge teu beda we ti maung tutul. Asmita ngagak-gak manehna geus ajeg deui pasang kuda-kuda, pikirna kagok rek sakalian mecak pangabisana. Atuh rai ceuli Nyi Asmi panas asa disebit. Seak manehna ngirimkeun jurus ka tilu Tanjung Pura, leungeun kencana numpang dina lebah lekuk siku anu nyilang hareupeun dadana dipake cadangan. Asmita seuri mireungeuh gerakan Nyi Asmi kitu teh. Nyi Asmi ngaranjug bari rikat ngarobah pasangan ku ulin Cimande Wedalan Cigasti. Asmita ngabarakatak seuri deui bae lantaran gerakan Nyi Asmi teh dianggapna pasangan buhun anu geus teu laku deui. Gilek manehna ngageser rek nutupan pigeulangna Nyi Asmi. Nyi Asmi rikat narik pasangan. Dina waktu Nyi Asmi narik pasangan, Asmita rikat ngangsrodkeun suku katuhuna bari rek notog dada Nyi Asmi. Tapi Asmita ngarengkog, ngarasa teu tega meureun mireungeuh buah cengkir papasangan Nyi Asmi lantaran ti tadi oge eueuh niat nyilakakeun. Ngan dina mangsa Asmita ngarengkog neuleuh Nyi Asmi, sakilat Nyi Asmi nenggel kepang dina jurus katilu Cimande buhun warahan Kiparta salakina nu taya lian muridna Padarga. Atuh teu ampun deui anak plek meupeuh puceulina, leng Asmita katuru lengan, tetenjoanana kararoneng, sabot kitu disusul deui ku tonjokan satengah pasangan kana dada kenca jeung carehamna. Atuh Asmita jadi ngubeng, awakna muih saputeran sarta disusul deui ku tajong sapu jagat dina ulin Tanjung Pura meneran kana bobokongna. Atuh Asmita jadi nyolontod anu saterusna ti kusruk tarangna neunggar golodog gebro. Aduh Asmita ngagero. Pamiarsa sadayana, waktu Kiparta keur galungan jeung Asmita nu antukna manehna rubuh sarta Nyi Asmi ngalayang kaluar narajang Asmita, kasembetan nu hade pisan pikeun dua bangsat anu tadi lumpatna tekebat. Atuh jol geblus bae arasup deui ka jero sarta gancang nyungkal lomari nyokot duit ladang bako bogana Kiparta. Ngan bae waktu si bangsat lumpat teh bakating kurusuh meureun, dumadakan lampu tempel ngadaplok dina tihang teh kabadug. Atuh bro bae murag sarta peupeus, minyakna ngabayabah anu antukna gur bae kahuruan ngabebela seuneu ngalentaban bilik. Ongkoh deui katebak angin, atuh sakedeung oge imah Kiparta jadi korban seuneu. Aduh ieu kahuruan. Nyi Asmi ngocea, cul Asmita anu ngagedebut sarta ngajurah roh kana golodog, jeleng luncat ka jero imahna anu geus ngabebela kahuruan. Atuh kitu deui Kiparta barang ngorejat hudang ngan berengbeng bae lumpat gogorowokan menta tulung ka tatangga-tatanggana lantaran imahna rada anggang tinu sejen. Tolong, kahuruan, tolong. Kiparta lulumpatan bari gogorowokan, lain geura nyalametkeun barang-barangna, ieu mah kalahkah gempeur. Asmita oge ngorejat, ret katempo imahna Kiparta geus ngabebela, manehna reuwas, eukeur mah tadi disangka bangsat, ari pek ayeuna imah Kiparta kahuruan, atuh teu anta parah deui, korejat, belenyeng bae lumpat ka belah kidul, norobos kebon saterusna ngiles kanu poe. Waktu Asmita ngorejat sarta terus lumpat, kabireungeuh aya budak lalaki keur lulumpatan bari lulungu sarta nempokeun ka Asmita anu ngacir. Tapi Asmita teu barang pirosea lantaran ngarasa sieun disangka ngaduruk imah jeung rek maling. Atuh manehna kebat lumpat ninggalkeun imah Kiparta anu keur kahuruan seuneuna ngabebela.
Reka mana ieu teh Ki? Gumilar nu harita keur dipapanggul ku Mangsal Hapi nanyakeun rek dibawa ka mana-manana sabab karasa harita geus ngajauhan ti lemburna. Urang nyingkahan bahaya ujang, temal Mangsal Hapi bari ngecagkeun Gumilar. Cangkeuleun oge meureun lila-lila mah mamanggul budak teh. Reg Mangsal Hapi eureun nempo ka tukang ka jalan urut tadi. Kabireungeuh ti jauhna langit hibar ngagebur beureum, silalatuna jelas katempo rabeng kaluhur disusul ku letah seuneu mucuk dibarengan ku meledugna haseup imah Kiparta nu harita dihakan si jago merah. Apaan? Abah sareng emak Ki? Kumaha atuh? Gumilar melengun ka inung bapana bari milu neuteup langit nu burahay beureum. Nya engke oge nuturkeun jalu. Hayu ayeuna mah urang miang deui bisi kaburu kasusul ku nu dek deleka. Ceuk Mangsal Hapi bari gidig init deui. Gumilar ditungtun nyorang jalan satapak nu karasa beueus. Katempo mah henteu tincakeun teh kawantu kalimpudan ku beleg-begna poek peuting. Mangsal Hapi sajeroning lempang teh hatena teu wudu bingung kamana nya kudu dijugjug mangkaning mawa budak. Tadi teh kira-kira pukul 4 sore manehna ngadatangan sobat sapagurona nyaeta Padarga nu bumen-bumen di Cigasti malah bari ngamuridkeun sagala. Kaimpungan ti deuketna ti jauhna rabul dararatang pikeun meuseuh diri ngalap elmu tina perkara elmu main pocimande. Poe eta manehna teu incah deui eukeur mah diandeg ku pribumi supaya mondok. Turug-turug Mangsal Hapi hayang bisa leuwih lila patepung jeung Jangjana atawa Gumilar anakna Kiparta anu sapopoena ulin teu jauh ti dinya. Tempo-tempo budak teh sok nempokeun nu keur reut het di alajar jurus. Karasa dina hate Mangsal Hapi ka Jangjana teh beuki lila beuki nyaah beuki deudeu. Sakapeung manehna sok ngagerentes dina hatena lamun incuna kabeneran hirup keneh moal teu geus sagede kitu meureun. Oge dina kanyaahna moal bina tangtu kitu kieu rasana nyaah ka incu sapertinya anak ka Jangjana anak deungeun-deungeun balangbangan. Peutingna waktu Mangsal Hapi geus sare tibra ngadadak digugubrag ku Padarga ngabejakeun aya nu kahuruan. Ari hudang nya we hibarna seuneu kajeueung. Jalma-jalma burber lalumpatan rek narulungan kokol oge kadenge maningan tir dititirkeun. Mangsal Hapi jeung Padarga ting berebet lalumpatan bareng jeung nu loba. Ari breh teh ngemang boled tetela imah Kiparta ampir sakabehna dihakan seuneu. Breh katempo Kiparta jeung Nyi Asmi keur pada mayang digolerkeun di hiji imah nu rada anggang. Tapi ari Jangjana mah teu katempo sakur nu ditanyakeun ka nu nulungan kabeh oge eueuh nu nyahoeun malah aya sangkaan boa-boa Jangjana mah masih kene aya di imah renghe. Kasurung kurasa nyaah anu pohara. Mangsal Hapi ngajleng ka pakarangan imah kadenge jalma-jalma anu tinggorowok ngahulag ngageroan Mangsal Hapi. Taya nu didenge saurang oge ti pakarangan hareup ngagoreleng ka pipir bari pupuringisan uguh kahebos ku heabna seuneu. Barang ret kadeukeut lombang runta kabireungeuh aya budak keur ngagoler barang diburu tetela Gumilar awakna mah teu naon-naon tapi dirina harita teh keur aya dina kayaan kapaehan. Kerewek bae budak teh dirawu jeleng manehna ka jero kebon. Memang di lebah dinya mah eueuh jelema anu narulungan lantaran kahalangan ku kebon. Atuh sama menanaker saurang oge eueuh nu nangenan yen Mangsal Hapi norobos ka dinya. Tadina mah Mangsal Hapi teh rek nyampeurkeun jalma nu loba tapi naha atuh hatena betjol boga kahayang nu lain-lain. Jorojoy we aya karep hayang ngukut ieu budak hayang ulah nepi kapisah deui saumur-umur. Ieu sababna nu matak Mangsal Hapi peuting-peuting kaluar ti lembur Cigasti bari mamanggul Gumilar. Budak teh moal dibikeun deui ka inung bapana. Kumanehna rek terus dikukut itung-itung gaganti incuna anu ayeuna can karuhan di mana ayana.
hirup kene atawa henteu malah kana rupana oge tacan neuleu-neuleu acan siga saha-sahana. Sedengkeun Asmita nu tadi ngablesat norobos kebon manehna kebat lumpat mengkol ka jalan rondaan rek make jalan biasa anu berasna ka banyu resmi. Tapi ngadadak ti lebak rabul anu lalumpatan nu maksudna mah rek katongoh lantaran kageureuwahkeun ku sora kokol anu dititirkeun tandaning aya bahaya kahuruan. Asmita gewat mengkol deui ka katuhu anu saterusna kukurubutan di jero kebon sarta beras ka jalan satapak anu saterusna manehna ngagedig satengah lumpat. Kabireungeuh waktu manehna ngareret ka tukang seuneu nu ngaduruk imah kiparta teh mimiti hibar ka luhur. Sanggeus ngerasa aman lantaran memang geus jauh dina pasir nu pinuh ku tatangkalan manehna eureun heula nyarande kana tangkal ngajemprak di handap. Hatena nyeblak oge ari ras inget ka salaki pamajikan anu teu puguh-puguh jol-jol narajang rek nandasa sarta nepi ka derna galungan rebutan jiwa anu antukna manehna kudu ngalaman asor ku Nyi Asmi. Nyeh deui Asmita seuri ari ras ku pola sorangan waktu tadi gelut jeung Nyi Asmi manehna make jalan jero rek nyodok dada tapi barang nyeung pinarep Nyi Asmi manehna jadi teu tega. Sabot kitu kalah ka manehna nu jadi korban nepikeun ka muih dikepeng jeung ditinggang carehamna anu saterusna manehna ditajong nepikeun ka Namru Neungar Golodog. Bari ngusapan careham jeung tarang urut Neungar Golodog ras deui Asmita inget basa lumpat teh nempo budak lalaki nu umurna kira-kira 10 tahun runcang rinceung kaluar ti imah moal salah deui tangtu eta teh anakna. Keur ngeunah-ngeunah manehna ngareureuhkeun ka cape. Ngadadak manehna curingha. Ceulina mani dengdek-dengdek we lantaran ngadenge gebligna jelema anu leumpang. Beuki lila beuki atra kadenge malah kawasna leuwih ti saurang. Korejat Asmita cengkat nguliwed ka tukangeun tangkal kai anu disarandean bari megeg napasna ngadengekeun bisi bener jelema nu keur nyusul ka manehna. Curing Kang tetela kabireungeuh aya nu keur leumpang tapi sigana mah ngan saurang disidik-sidik hayang awas lapur da puguh poe ukur tembong teh rigigna wungkul lar ngaliwat ka hareupeunana Asmita gancang nguliwed ka beulah katuhu satengah ngolesed lantaran tangkal teh rada leutik teu cukup mindingan sagemlengna awak Asmita mangsalapi jongjo noyod tapi gumilar ngareret sok sanajan bener oge poek mongkleng kumanehna mah kadeuleueun aya nu nangkod dina tangkal kai. Aki Gumilar maksudna mah ngabejaan ka mangsal hapi yen manehna teh nyoan. Korosak bletek sadapangpung katincak. Mangsal hapi ngaraneg eureun ngareret ka belah katuhu malika Gumilar nu harita keur ditungtun aya di katuheueunana. Malah Gumilar mah merod lempangna teh. Ari Asmita lantaran boga rasa sieun ka cing cirihi uguh sasat jalma buronan sedeng tadi deui disangkarek ngabangsat ku kiparta jeung kusabab aya kasempetan keur ngabela diri yen manehna lain bangsat anu rek ngajahat kapaksa deui kudu ngayonan kiparta jeung Nyi Asmi anu rek ngaroga hala lantaran salah sangka jeung lamun mah manehna anu kasoran sarta kacerek geus moal hanteu pasti baris dijebloskeun di kapang berokan malah moal buah pasti ditambah deui hukumanana kudu leuwih berat lantaran bisa jadi disangka ngaduruk imah batur. Puguh oge tara jejem tara tentrem hate ari sagala-gala ngagugulung kasieun jeung curiga mah teu anta parah deui seak bae manehna luncat ka hareupeun mangsal hapi. Leungeun katuhuna ngahiuk nyakar beungeut sedeng leungeun kencana ngaguriwel di handap rek ngajamret kulit beuteung. Dumadakan eta mah buri nyai 2 kali kingkilaban pating buri nyai. Mangsal hapi nu ti tadi tacan mireungeuh harita mah sidik aya nu megat geus teug bae dina hatena tangtu ieu anu ngudag lantaran dina hate manehna oge boga rasa sieun ka cing cirihi dumeh geus mawa Gumilar anakna kiparta. Ki awas Aki. Gumilar ngagorowok ngabejaan mangsal hapi anu aya dina ancaman bahaya. Pamonyet
Mangsal Hapi kaget bari jeung jeleng luncat ka tukang. Sanajan bener harita poek, tapi ku gerakan Asmita ngagajeleng jeung ngaronto, Mangsal Hapi sadar kana pibahayaeun, sakilat ngagajeleng bari ngajewang Gumilar sinarada anggang. Asmita nya kitu kene, ngaranyug lain memeueusan barang ngadenge omongan eta jelema, sakitu poekna teh manehna bisa neguh kana gerakanana. Sajongjonan manehna nelek-nelek hayang teges, tapi da poek puguh peuting, temongna ukur remeng-remeng. Atuh Mangsal Hapi sanggeusna merenahkeun Gumilar, mireng lawana siga nu keur ngadago teh. Seak bae Naraja ngagunakeun jurus-jurus cimande. Hayang nyaho gerakan saterusna ieu jelema anu teu gugur teu angin, jol-jol Narajang tur tadina gerakan pamonyet anu pikeun manehna mah pan geus hatam. Asmita rikat luncat ka gigir bari meupeul leungeun musuh ku leungeun katuhu, sedengkeun leungeun kencana ngaronjang rek ngarawel daun ceuli. Mangsal Hapi ngagilek, awakna ngerelep ka handap, manehna ayeuna mah rek ngajamret kulit beuteung sedeng leungeun nu hiji deui dipake nakis leungeun musuhna nu rek ngajamret ceuli. Asmita ngarempod, teu sudi ari kulit beuteungna kudu dijembol batur mah. Bari satekah polah leungeun katuhuna ngarames ramo-ramo musuhna anu meber semu ngeked. Tapi Mangsal Hapi oge puguh lain jago sagawaya, malah kapan ieu teh mandahna pamonyet. Leungeun manehna nu rek dirames malah miheulaan ngaguriwel kana pigelang anu saterusna dipurilitkeun satakerna ditekuk ka tukang. Maksud Mangsal Hapi mah rek ditewak hirup-hirup, rek ditanya nu sabenerna kunaon jol-jol Narajang miheulaan bari teu puguh nu jadi lantaranana. Tapi da puguh Asmita oge lain jalma bantrak-bantrakeun, tanagana leuwih gede ti Mangsal Hapi. Najan bari nahan ka nyeri, sakilat sukuna nojar ka tukang dina gaya mencek luncat, bisa bae keuna kana kantong semarna mun Mangsal Hapi teu nyingcet mah. Manehna salamet, kalecina teu kaganggu, tapi oge Asmita geus hasil nyalametkeun awakna tina cangkeman musuh. Asmita nu masih kene nyeri leungeunna balas dipurilitkeun, nafsuna beuki ngagugudag lain di kieuna. Bari luncat dina gerakan monyet naruk hangasa, manehna satekah pola hayang namatkeun riwayat musuhna. Tapi kalawan teu disangka-sangka, dina gerakan anu luar biasa Mangsal Hapi geus bisa newak badan Asmita anu saterusna dibantingkeun. Bareng jeung ngaguakna sora Asmita, oge kadenge sora Wijana alias Gumilar anu ngajerit disusul ku gorobasna sora barang anu ragrag kana gawir. Mangsal Hapi reuwas, ngagentak manehna muru ka tempatna Jangjana tadi. Tapi teu kasampak sabab geus eueuh, oge jelema nu jadi musuhna geus teu katemong deui jungkiring-jungkiringna acak. Disasar ku suku, sing horeng bener we palebah dinya teh jungkrang, geus teu bae dina hatena pasti musuhna teh ragrag. Oge Jangjana kabawa ragrag. Jana, Jangjana, Ujang, Ujang, Ujang. Mangsal Hapi ngagorowok satekerna, tapi lebeng eueuh nu nembalan. Beleg-begna peuting beuki lila beuki ngandelan, geus teu katemong curug-curug acan, pangaruh bentang anu mingkin surem kawas anu ngajarauhan. Kalimpudan ku mega hideung anu ngadingding bating surungkuy ti belah kidul, sedengkeun guludug geus mimiti kadenge gegelegeran alamat rek turun hujan. Gumilar nu waktu tadi ngagudu brag-rag-rag ka jero jungkrang, kababuk ku awak Asmita nu dibantingkeun ku Mangsal Hapi, hadena teh manehna teu terus ngagoloncong ka handap, tapi awakna nyangked ka candet dina tangkal saliara nu jaradi dina beungeut gawir. Ngan Asmita nu terus gogorentelan ka handap nepi ka bekna pisan kana dasar jungkrang. Untung sakitu oge teu ngabahayakeun kana jiwana lantaran ragragna teh henteu nyirorot, manehna tiba baradug kana reremetan
anu ngahalangan awakna. Gumilar ngan sakedeung ngarasa ruasna, saterusna mah ingetanana jejeg deui bari nyangsaya manehna muntang kana saliara ngajaga awakna bisi ngagubrag deui. Karasa gawir teh lungkawing nang tawing mata keluang. Waktu mangsal hapi gegeruan lain teu kadenge ngan manehna teu wani nembalan. Curiga ku jelema nu ngagugubrag bareng jeung manehanana tadi sieun dasa lantaran ceuk pamikirna tangtu manehna harita oge teu jauh ti dirina. Mangsal hapi ongkoh-ongkoh bae ka karayapan sisi gawir tadi namah teu kapirosea yen lebah dinya teh aya jungkrang. Bari dibarengan cumeluk gura-gero teh hatena mah geus teu puguh rarasakeunana. Gegede nama hariwang sok sieun budak teh kumaha onam. Manehna nempoan kahanap, panona tesirikna dibelel-belelkeun hayang nembus melewongna jungkrang nu ngagableg hideung. Tapi ulah boro-boro bisa kadeuleu jempling taya nu nembalan, rehe teu kadenge kecetna sora budak, teu beda we nu diteureuy bumi. Guludug beuki tarik kadengena, langit beuki mended sakurilingna, hibarna seuneu nu ngaduruk imahna kiparta geus lila teu tembong, tandaning geus parem, tapi mangsal hapi tacan keneh incah tidinya tumpa tempo satengah ngararampa bari sungutna teu repeh gura-gero. Jana, Jana, Ujang, Jana. Pangsal hapi nompokeun sirahna tina biwir gawir, genggerong karasana serak balas gogorowokan geus teu dirasa. Aki. Kakara ayeuna mah Gumilar wani nembalan, sangeus sidik jalma nu tadi bareng ngagugubrag teh eueuh di dinya lantaran kadenge ngagorobasna ngajauhan. Jana, di mana Ujang teh Jana? Munti berang mah piraku teu katara arahna, ngadadak rasa melang mangsal hapi ilang teu sakara-kara barang ngadenge sora Wijana. Iya Aki, iya di dieu. Gumilar ngangsrod naik ka luhur, ngarayapna ati-ati pisan, leungeunna ngopepang neangan cecekelan anu sakirana pageuh dipake muntang. Pecenghul sirah Gumilar mecenghul, teu tatapa sini deui, karawak bae dicekel lebah tak-takna ku mangsal hapi, dijungjungkeun dihanjatkeun tina biwir gawir. Teu naon Kasep, Jalu, teu naon. Mangsal hapi hari weus-weus teu kalis ku poek, awak budak teh disasar ditatap diusap bakating ku deudeuh. Teh Aki, ngam, ieu we bitis jeung siku barared. Walon Gumilar bari ngarampasi kuna nu raraheut karasa peurih. Nya syukur atuh teu nanaon mah. Na kumaha atuh nepi ka milu ngagubrag Jana teh? Katubruk Aki, waktu jalma nu tadi teh dibantingkeun ku Aki, awakna ngababu ka Jana. Jana mah nyangsang, manehna mah terus ngagulutuk sigana mah kahandap. Boa-boa. Boa-boa. Pae Aki? Nya, pantesna teh teu sangka aya jungkrang lebah dieu. Mangsal hapi ngahruk rumasa jadi jelema gede dosa mun nepi ka paeh teh. Teu ada Aki, tadi oge ka kuping ku gorobasanana teh, terus nyingkah sigana mah. Nya muga-muga we atuh, muga-muga bae teu nepi ka binasa. Tungan saha atuh teu pugu-pugu jol narajang we. Ceuk mangsal hapi bari ngareret ka palebah jungkrang. Ayo atuh urang ka emak Aki, seuneu teh tos parem geuning. Ceuk Gumilar bari ngareret ka langit nu tadi hibar. Alah, ulah waka Jalu, loba keneh musuh. Urang jeung Aki we heula ayeuna mah, keunda emak jeung abah mah moal nanaon. Urang akod we nya bisi teu kuat mah. Ceuk mangsal hapi bari dongkok ngasongkeun tonggongna, sabisa-bisa manehna ngabobodo Gumilar sangkan daikeun milu ka manehanana.
Gumilar teu ngomong deui. Teuing percaya we meureun kana caritaan Mangsal Hapi. Gegedena mah manehna teh geus kaancikan ku rasa resep jeung nyaah nu nyangkewok dina hatena. Teu hese kerawak we kana tak-tak anu saterusna manehna nangkon ngadaplok dina tonggong Mangsal Hapi. Engke mah rek balik deui nya abahnya Ki. Ceuk Gumilar nanya bari anjeun ceuleuh dina tonggong. Pugu we engke mah ayeuna mah mending jeung aki we heula. Keun da sarua kene aki hidep aki oge. Mangsal Hapi ngabobodo. Aki jana mah da aki engkong bapana emak. Pan aki mah bapana Abah Ujang. Temal Mangsal Hapi teu kapala ngabohongna teh. Ih, nah atuh geuning tara ka imah aki teh. Pasame tacai oge lain ka imah kala terus indit. Oh, harita mah aki teh heuh tacan nyaho Ujang. Da baheula mah Abah Ujang teh cicingna di Garut. Ari aki gawe nangan abur-aburan resepnya nyabaan. Mangsal Hapi teu euleum-euleum. Gumilar jempe manehna ngarasa yakin yen ieu teh bener we akina. Karasa kanyaahna boh dina rengkak boh dina ucapna teu beda we ti Mang Dekong. Atuh Mangsal Hapi terus noyod nitenan tincakeun. Hatena mah seuri ari ras kula lampahan, bakating ku resep jeung nyaah kawijana nepi ka nekad make jeung ngabohong sagala. Pamiarsa sadayana, tah di dieu meureun manusia teu daya teu upaya teh memang dharma wawayangan usik mali kersaning Gusti. Maksud Mangsal Hapi nyarita kitu teh ngarah dipiandel supaya Gumilar daikeun milu. Tapi dirina sorangan teu nyangka meus-meus acan yen ieu budak teh incuna sorangan darah dagingna pribadi. Ka Asmita anakna sanajan Mangsal Hapi tengah haja neangan pugu sangka anana mah anakna teh masih aya di jero hukuman. Tapi ngaran-ngaran ka anak piraku make teu hayang papanggih. Asmita atunya kitu kene tahun-tahun teu panggih jeung menjadi bapa piraku we hatena mah teu sono hayang patepung. Tapi ari buktina dina amprok jonghok patepungna kiwari teh maranehanana kadon patelak ngadu tanaga rebutan hirup begalan pati. Duanana pada kasamaran teu sadar yen maranehanana teh anak jeung bapa. Ugu Asmita oge teu nyangka sacongo buuk lamun bapana geus bebas ti pangberokan. Nu dina papisahna teh sasat ku pagawean jalma hasu dihianat ka papada kaula. Pamiarsa sadayana, luntana Asmita kacigasti rek maluruh anakna. Dina datangna ka imah Kiparta manehanana ngadon galungan teu bisa nahan emosi lantaran kajurung kurasa hayang geura panggih nepi ka leungit duduga peryoga sakumaha anu nyema. Prok di jalan papanggih jeung anakna malah keur dibawa ku akina nya bapana sorangan. Tapi kalakah der galungan lantaran Asmita ngarasa curiga manehna sorangan nu miheulaan. Cacakan lamun harita Asmita daek sabar mah meueusan teu ngagugu teuing pangajakna hate. Kawasna itu ieu oge piraku teu pinanggih jeung kabungah sarta kasugemaan. Tapi da memang geus kitu meureun anu ditulis dina suratan takdirna kudu panjang lalakon. Oge ongko ari manusa mah teu bisa nangtukeun nasibna sorangan, wenangna ngan saukur ikhtiar, bule hideungna mah kumaha nu ngatur jeung nu nangtukeun nyaeta zat anu ngajadikeun sakabeh alam nyatana Gusti Allah anu maha kawasa, tunggal taya babandinganana. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Insyaallah enjing urang lajengkeun dina episode anu ka-13 nya. Cag urang tuna di Hanjuang siang, urang teuneun di haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.